Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal surutu jam'i takdimi ari pirang-pirang syaratna jama takdim. Arba'atun eta aya opat. Al-bada'atu tegasna ngawitan bil ulaku salat anu kahiji. Wa niatul jam'i sareng niat jama piha dina bula. Wal mualatu sareng tuluy-tuluy bayanahuma di antara dua salat. Wadawam mul udri sareng langgeng udur. Paslun ari hiji pasal syurutu jam'i takhiri ari pirang-pirang syaratna jama takhir. Isnani eta aya dua. Niatu takhiri tegasna niat ngakhirkeun salat. Wa qad baqiya jeung nyata nyesa min waqtil ula tina waktu nu kahiji naon ma perkara yasa'u anu cukup maha kana salat. Wa dawamul udri sareng dawam udurna ila tamami tsaniyatin nepi ka sampurna salat nu kadua. Paslun ari ieu teh hiji pasal surutul qasri ari pirang-pirang syaratna qasor sab'atun eta aya 7. An ayyakuna tegasna yen kabuktian naon saparuhu lumaku na jalma marhalataini eta dua pamondokan. Wa ayyakuna sareng yen bukti sapar mubahan eta anu dimenangkeun. Wal ilmu sareng nganyahokeun bijawazil qasri kana meunangna qasor. Wa niatul qasri sareng niat qasor indal ihrami dina nalika takbiratul ihram. Wa antakuna sareng yen kabuktian naon as-sholatu salatna rubaiyatan eta anu bangsa opat. Wa dawam musapari sareng langgeng lumakuna ila tamamiha nepi ka sampurna salat. Wa alayak tadia sareng yen teu ngamakmum si jalma bimutimin ka imam anu salat sampurna. Pi juz'in dina hiji juz min salatihi tina salatna jalma. Paslun ari ieu teh hiji pasal syurutul jum'ati ari pirang-pirang syaratna Jumat. Sitatun eta aya genep. Antakuna tegasna yen kabuktian naon kuluha sadayana Jumat pi waktu duhri eta aya dina waktu duhur. Wa antukoma sareng yen diadegkeun Jumat fi hittatil baladi dina kungkurungan lembur. Wa antu sholat sareng yen disolatan itu Jumat jamaatan barina berjamaah. Wa yakunu sareng yen bukti jalma-jalma arba'ina eta 40 ahroron anu merdeka. Dzukuron tur pirang-pirang lalaki baligina anu baleg kabeh mustautina anu imah-imah kabeh. Wa alla tasbiqo sareng yen teu miheulaan hakana Jumat wala tuqorina sareng yen teu ngabarengan hakana Jumat naon Jumatun Jumat nu sejen pitil kal baladi di itu lembur. Wa ayat taqaddama sareng yen miheulaan hakana Jumat naon khutbatani khutbah 2. Pasun ari ieu eta hiji pasal arkanu khutbataini ari pirang-pirang rukun khutbah 2 khamsatun eta aya 5. Hamdulillahi tegasna muji ka Allah pihima dina khutbatain. Wa sholatu sareng maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam pihima dina khutbatain. Wal wasiatu sareng wasiat bi taqwa ku taqwa pihima dina khutbatain. Wa qiraatu ayatin jeung maca saayat minal qur'ani tina Qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina khutbatain. Wa doa sareng ngadoakeun lil mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin lalaki wal mukminati sareng ka pirang-pirang mukmin awewe fil akhirati dina khutbah anu akhir.
Paslun ari teh hiji pasal surutul khutbataini ari pirang-pirang syarat khutbah dua asyaratun eta aya 10 atau harotu tegasna suci anil hadasaini tina hadas dua asgori al asgori tegasna mah hadas alit wal akbari sareng hadas ageng wa taharatu sareng suci anil najasati tina najis pisaubi dina pakaian wal badani sareng dina badan wal makani sareng dina tempat wasatrul aurati sareng nutupan aurat wal qiyamu sareng nangtung alal qadiri kajalmi anu kaduga wal julusu sareng diuk bainahuma di antarana khutbatain pauqatu maninati sholati saluhureun tumanina dina salat wal mualatu sareng tuluy-tuluy bainahuma di antarana khutbatain wa baina sholati sareng di antarana salat wa antakuna sareng bukti khutbah bil arabiyati eta ku bahasa Arab wa ayusmia sareng yen mere nguping khotib huma kana khutbatain arba'ina ka 40 jalma wa antakuna sareng yen bukti naon kuluha sadayana khutbah fi waqti zuhri eta aya dina waktu zuhur. Paslun ari ieu teh hiji pasal alladzi ari anu yalzamu wajib atana mesti lil maiti kamayit arbaun eta aya 4 arba'u hisolin eta aya 4 pirang-pirang perkara gusluhu tegasna ngadusan mayit wa takfinhu sareng mungkus mayit wa salatu jeung nyolatan alaihi ka mayit wa dafnuhu sareng ngubur mayit. Paslun ari ieu teh hiji pasal aqalul gusri ari pangsa alitna adus ta'mimu badanihi eta ngawalataraan badana mayit bil ma'i ku cai wa akmaluhu sareng ari pangsampurna na guslu aya gesila eta yen ngumbah si jalma sawatahi kana 2 gogorengna mayit wa ayuzila sareng ngaleungitkeun heula jalma al qadro kana kokotor min anfihi tina irungna mayit wa ayyudia sareng yen ngawuduan si jalma ka mayit wa ayyudlika sareng yen ngosok-ngosok jalma badadahu kana badan mayit bisidri ku kai sidir kai bidara wa yasibba sareng yen nyicikeun si jalma alma kana cai alaika mayit salasan kalawan 3 kali. Paslun ari teh hiji pasal aqalul kafni ari pangsa alitna mungkus mayit saubun eta pakaian ya umu anu nutupan saub hukam mayit wa akmalu sareng ari pangsampurna kafnun lirojuli pikeun lalaki salah sulapa ipa eta 3 pirang-pirang lapis walil mar'ati sareng eta teh pikeun istri komisun ari baju kurung wahimarun sareng kerudung wa izarun sareng samping wala papatani sareng 2 lapis. Paslun ari ieu teh hiji pasal arkanu sholatil janazati ari pirang-pirang rukun salat janazah sabatun eta 7 al awalu ari anu kahijina aniatu eta niat asani ari anu kaduana arba'u takbiratin eta 4 pirang-pirang takbiran asadisu ari anu nomor katiluna al qiyamu eta nangtung ala qadiri ka jaman nu kaduga ar-rabiu ari anu kaopatna qiraatul fatihati eta maca fatihah al khamisu ari anu kalimana as-shalatu eta maca shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati dina sabada takbir kadua asadisu ari anu nomor kagendapna adoa eta ngadoa kelil mayiti pikeun mayit ba'da salisati dina sabada takbir katilu asabiu ari anu nomor kasalapana assalamu eta uluk salam. Paslun ari teh hiji pasal aqalu dafni ari pangsa eutikna ngubur hupratun eta sakedukan taktumu anu nyumputkeun huprah royah tahu kana ambeuna mayit wa tuhrisu sareng ngaraksa huprah ka mayit minasibai tina satogalak wa akmalu sareng ari pangsampurna dafnu qomatun eta saktangtung babastatun sareng sadampal tampah ayudau sareng yen diteundeun naon khodduhu pipi na mayit ala turabi luhureun turab taneuh
Wajibu sareng wajib naon tawajuhum wajibu sareng wajib naon taujihuhum adapkeun mayit ilal kiblati ka kiblat.